Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di channel MKC TV. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dia Ki Kampak rek carita naon Ki. Nah, di dia aya teman Ki Kampak arana Malpiun, ya arana Malpiun. Anehnya dalang kearan gitu mah eta ge pemberian aki na si Malpiun ieu teh manehna budak bengal bengal teh manehna teh sagala dilakukeun lah, tukang bobok, tukang tarok, tukang mabok segala rupa, cuman nek insap cenah, belajar insap akhirnya diajarkeun kuno leuwih paham. Cuman aneh nama kieu semenjak manehna rumah tangga jadi loba pamikiran, pamikiran naon, segala bidang di pikirannya eta salatna teh henteu husu cenah. Kunaon sih cenah salat teh hayang bisa husu teh hese cenah. Manehna cenah meni geus diajar salat, begitu salat manehna mah teu bisa husu. Beuteung lapar inget ka tukang baso, inget ka nu nguseup da hobina nguseup. Inget ka bang keliling boga opat deui can disetoran. Inget ka poe Kemis cenah, bayareun Bang Emok cenah lamun teu ditanggung rentengan aing geus jadi omong cenah. Ditanggung renteng we teh. Nah pikiranna teh ngagubon ka mana karep. Jadi eueuh husuna. Ai imamna mah husu nepikeun ka aya kareta liwat gigireun ge teu kadenge sok kitu deret tarik banding ku husu-husuna tah. Ai ieu anu jadi makmumna teu husu. Malah ka mana karep inget kata mah deket warung seungit. Ieu mah rendang enog cenah seungitna. Pasti pake bawang bodas ngekot seungit kieu cenah. Jadi eta mah eueuh kahusuan pisan mentak manehna mah asal likum-likum gajleng. Kadang-kadang likum-likum gajleng itu dibedo ku baturna, sampingna teh robek ngaberewek ngadat. Sia mah nanaonan main bedol wae samping, nepi ka robek kieu samping aing, keur mah samping hiji-hijina. Sia kunaon ribut kabur wae salat teh. Ieu boga samping teh hiji giliran ieu teh samping hiji teh beusi nek dipake ku adi aing. Kunaon main robekeun wae, tungtungna mah ngajait atuh ka tukang jait. Jadi we tah di dinya akibat salat teh husu teh kitu. Jadi pikiran ka mana karep mentak lamun salat kudu husu, kudu fokus ka handap ulah ka mana karep nempo teh sagala macam baju batur Barcelona nomor 11 di dinya teh. Kan teu meunang eta salat kitu kudu fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.